Assalamualaikum baraya kumaha dalamang sadayana si emak ayana keur sabaka kota cenah baraya ye. Wow, aya jerapah di luhur gunung. Aya si emak. Makan naon, Mak? Ih, emak liburan euy. Kamarin ngon kebo di situ. Ngon sapi. Di mana? Itu di Banjaran ini. Oh, jauh-jauh ti Legon ke Banjaran liburan, Mak. Libur ya. Aduh, sen gaya si emak euy. Gaya kan pakai kacamata. Aduh. Tuh, di gajah ya. Di gajah. Ya guys, ulang tuturkeun si emak. Si emaknya bakota guys. Ulang tuturkeun ke liburan cenah emak. Ieu gajah tina naon ya, Mak? Jaki. Hah? Kayu. Guys, ieu teh di luhur bukit. Ngaran bukitna teh bukit naon, Mak? Arjasari. Arjasari naon, Mak? Rajasari. Arjasari, Mak. Tinggal itu Rajasari. Arjasari Rock Hill di Banjaran, Bandung. Guys, emak ke liburan cenah tuh. Aduh, emak. Nyiuhan heula, Mak, panas, Mak. Ngobrol naon cenah. Aduh, tadi mana si mama resep teh pemandangan ya, Maknya. Aduh, nostalgia zaman orang. Warin di sararen dah kieu baheula mah di dieu leuweung rok tuh tinggal di Leuweung cenah tuh. rumah. Tuh gunungna teh tuh. Gunung naon da Bandung mah di riung ku gunung Maknya. Da aslina masih mah teh orang Bandung. Kumbara di Banten cenah tuh. Baheula pangulinan lamun baheula mah lamun aya kegiatan Bandung Lautan Api teh keliling bener-bener. Di Bandung, ke Banjaran, pas-pas ke Lempang. Mapa leuweung ayeuna mah ya. Laju emak baheula nyilunan teh mah Himala, Himapala. Jadi pendaki gunung teh naon bari teh ngaranna? Naon ya? Jagone teh. Pantesan si emak tadi naik gunung nih lancar, guys. Batu malalek lauk nanjak si emak nih semangat tadi. Hanya kalau itu ke video tadi teh. Ya pulang lah. Tuh pulang mah mudun mah. Berarti lo naiknya mau sananya. Aduh, si emak diuk. Si emak duduk di naon, Mak? Si emak sabakota tinggal di pemandangan lagi, guys. Di luhur gunung kita rok. Kayak itu ketemu. Kemana, Mak? Oke, lihat di Mak. Urang tuturkeun si emak. Kemana cenah si emak? Halo, Mak. Tinggal ini. Indah pokoknya malah. Batul. Matak mau karena hutang. Mak. Batul mah ka mall, Mak. Si mama adon naik gunung. Halo, Bang. Di Banten mah kalaut deui, Bos. Dunnya, Mak. Imah teh ka luhur gunung. Gunung teh ayeuna di jeun Kota. Pangulinan. Di heula mah Iya tempat pangulinan emaknya, Mak. Tuh tinggal itu perumahan hungkul. Bandung di riung ku gunung. Laguna tah. Dina suling. Marek nyulingin. Teu mau suling sih, Mak. Kau Ay. ayah kota. Mak, tuluy kan nyanyi teh. Mau didengarkan?
Si emak sapotong-sapotongannya teh. Di gunung, di nulung kawing. Ayah kampung jadi kota di sisi pembebaran di karota. Gunung-gunung ribuk rupa ngesi hati bunga ngadadak segala ayah. Alah, si emak. Emak di gunung Tatiis pilek meler itu mah. Lewat. Memang penting mah bener kan hanya kayak penting nama kapoto nama kakak Baju ring mah penting. jurig uring. Oke, Mak. Kemana ya, Mak? Kali ya kali mah unjuk Oh, beres sih liburan, Mak. Jalan-jalan beres. Seru tuh, Mak. Ja indahnya pemandangan, Mak. Si emak balik kampung ke Bandung. Guys, tong poho. Poho subscribe ya. Iya, hitung ya belajar umroh itu yang kersai. Subscribe cenah, guys. Subscribe YouTube si emak. Hati-hati, Mak. Tinggal ada si emak mah di jalinger atuh. Nini ge.